libur gawe ya karek bisa ngarenghap. Kaluman gitu pamana sih ini teh. Diilikan teh. Kok cenah rek ngajakan yang konten deui. Pemirsa geus neunguan karunya. The way you like and halikin. If we think far away, you like in haliki. Ajik alus suara dewek. Ah suka narik puluhan akademi ah. Bejohna ya jadi vokalis mah. Bisa nanti tak gerwakan jika keur ngopi bagoy. Anjak-anjak dewek. Oh ya sia, lebih ngajak-ngajak. Si Ajik telat Ajik. Digerwah sana iraha. Gimana wae atuh lah beta. Diingat gue tadi. Terus ngopi teh ajak-ajak ke dewek. Ngeunah we sorangan boga rezeki mah. Paribasa batur kur ngopi teh. Ngamu ka itu. Ajik teh sok korun euy ke babaturan teh. Geus tara aya pangabutuhna tingenan. Gua kudu kayak ditutungguan tadi teh. Pokoknya eta rek ngin konten kanan yang ngolah barudak menang udah deh menang ya kene kudu teh dicopot ya bungkusna 2 batang deui lumayan bisa andi ke mana ulah olona tidak senior deh kok tidak masalah ieu mah nulap-nulap udud babaturan mah itu budak kesenangan enggak kabur mana teh ka dieu nya teh kabur ya jadi geus tadi deh teh karencanakeun teh teh mau palingan eueuh ditungguan kudu gitu tadi teh normal libur gawenya ngeser atuh kadinya seutik ngeser ngeser heulanan rek boga pertanyaan ya kudu riwitna kudu ngeser segala dika pan rek mere pertanyaan eta tarucingan nya heeh sok atuh berarti maneh ngeser kadinya berarti di sisi maneh teh kurang di sisi kurang di dia di sisi deh heeh nah berarti ya tengah tengah eta tah naon anu aya sisi tapi eueuh tengah aya sisi eueuh tengahna mal bisa maneh mal kajawab merendah anger ayeuna dek di sisi mana di sisi pasti aya tengah di dia tah eta ieu mah tengahna teh ieu gelas tah di tengah gelas teh jadi mau sisiannya eueuh tengahan ieu mah naon euy naon ci teu pikirnya bangga pertanyaan anak ya saya riwit beki dia teh beki saya pertanyaan anak kan ieu menang mikirna ge saminggu mata teu ngupload ge mikir rata tarucingan taluk can taluk lah lagi mun mau jawab bae dijawab geus salah mah taluknya taluk lah deka taluk wae maneh mah nyata naon jawabanna itu teh ngadoa ngadoa udah ya tengahnya ngadoa maneh pan sok nonton TV tara Indosiar sok atuh udah senajan teu boga ge sok ngontrol ka imah tetangga pan di Indosiar mana film sok aya eta ning adegan ngadoa cenah gitu ya Allah terimalah dia di sisimu cenah da eueuh anu ya Allah terimalah dia di tengahmu eueuh doa mah eueuh ya Allah terima dia di tengahmu bener jadi bisaan mikir lila-lila teh teu sia-sia bisaan manehna sok ayeuna dekeun sok bakal kateguh deh kah tarucinganna ayeuna dekeun maneh sakola ti kana lulusan orang matematika ieu mah tarucinganna matematika ngitung sarjana atuh deh ka ranking wae matematika mah edas pandai berarti nya sok lah ciri ning sarjana mah jawab tah ieu tarucingan bisa moal sok akhirnya tarucinganna matematika ieu mah hitung-hitungan Mang Udin tepan bogeun muning 10 2 anjing gitu 10 meureunna 10 salah 10 tah ina teh muningna teh dipuntaskeun kana wahangan dipalitek 2 ayeuna muningna tinggal sabar hiji sia muning 10 rek mengentas dipalitek 2 nya jadi sabar hiji sia muningna
Ya jadi dalapan atuh ti paletek 2 mah. Lain salah. Kantun ka sarjana ieu mah. Leupan meureunnan pengkor 2. Lain salah euy. Anggar 10. Lain salah. Saya tanya kuma matematika. Nah ieu teh. Ieu mah kelas dewa euy, hitung-hitungan sarjana ge moal bisaeun. Dol hiur kana sirah ge deh kah. Tumis ketika botak gitu lieur mun nya. Heueuh deh kah. Sok jawab, taluk can. Taluk lah. Taluknya. Heueuh lieur deh kah. Ya ayeuna mending modin 10. Dipalitek 2. Diseberangkeun menjadi 12. Nah, sia. Nah, mah jadi 12. Nah, bingungnya sia maneh. Heueuh. Jadi pada teh mending teh 10. Dipalitek 2. Jadi dibere ku palitek 2 tah ti palitek. Jadi 12 ajig mending teh. Itu maksudnya kan. Oh, pamere ti palitek. Heeh. Sugana we ti palitek ti kesewa. Nah, ieu atuh kitu mah berenang pertanyaan receh tuh berenang. Euy. Aduh, tong ti palitek ti mang litek kitu. Atau eta mah bos bapak-bapak. Jadi disebut lagi palitek. Aduh, nya lieur dah saingan lieur. Aduh, deh kah. Jawab.